Hirup mah da lain balap, teu kudu buru-buru, cukup jalan sabiasa tapi konsisten jeung jelas tujuan. Sampurasun. Mun moyan aya nu nanya keur naon, jawabanana sing jelas. Keur ngabantosan mobil jeung motor supaya teu sepi gitu. Di lemur aing kampung urang moyan teh hiburan. Ningali lalu lintas sok aya wae bahan obrolan. Motor nu balap, mobil nu teu sabar, atawa ojek nu ngadagoan penumpang. Tidinya urang diajar yen unggal jalma boga perjuangan masing-masing. Jadi hirup teh lain balap. Teu kudu buru-buru. Cukup jalan sabiasana tapi konsisten jeung jelas tujuan. Wilujeng aktivitas mugi sagalana dilancarkeun tina sagala rupina. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Jag moyan yuah. Ngarasakeun kahirupan, ngarasakeun cahaya panon pole, jeung nyambung deui jeung diri sorangan di lembur mah. Moyan teh jadi kebiasaan nu matak senang